kumaha di lemur ayeuna Numawi abdi teh gagal panen di lemur oge. Bisa jadi di lemur oge gagal panen Ceuk abdi oge 3 hektar teu kaala ku abdi. naon pare Nuhun bulan kuberit sanes lah. banjir Sanes. wereng Sanes. kunaon Jadi ala we kudu bogana. cabok sia we Jadakan Eta wani. ya siap potong diomongkeun ai kudu boga nama tuh atuh lain gagal panen tamah nya gagal usaha tegableg bener. Aya bae dah kudu bogana kitu ulah. Batur panen teh abdi menempo we. ada teh nyawa tuh ai panen Iya abdi mah geuningan ah. Ending teh abdi mah tragis. Nya malah petaka. panen hayang sageun maneh pot Enggak, naon cenah? Cager maneh. Oh sae kulaan hibar. teu jeung bapak maneh dieu Kan? teu jeung bapak maneh dieu Enggak, naon cenah euy. Teu jeung bapa maneh ka dieu. Henteu. Pun bapa nuju dagang pulsa. si gareng mana si gareng Kan? si gareng mana Lah si gareng ka dieu cenah henteu. Henteu. dah Nuju nusukan sate. sate marangi inung mana seger inung mana seger Enggak, naon cenah? Hayang sabaraha duit cenah? Tong ngarepotkeun ulah. naon sia teh Sieun bade masihan artos. ka dieu Kan? sekali amak Dengan ku ayaeun sia. amak asa ditipu Kadulur nepi ka kitu. Lain meuni hejo kana duit mah. Nya. Mata duitan. Bunga aya Asep Wawan kitu wae si ieu mah. nya namprak we teh aya Pak Haji Asep Wawan Nya mah nganamprak we sakali-kali mah heug mere leungeun teh nangkub. nangkub sekali-kali mah Nuhun agan. Abdi teh nampi wartos kulan di puseur dayeun nya we geuning itu aduh. Tatangkalan dirungkad-rungkadkeun ieu teh kusaha kulan? aya denawa bot Lan aya buta 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 lan. iya Ayeuna mah di kota lolobana buta teh nya. oh lain riab di kota ini Baheula mah da di leuweung buta teh. ya kasebut di leuweung baheula Kahakananana daging atah. eta teh Ayeuna mah di kota leuh. naon kadaharanna Kesang rakyat di hakanan. mares Duit negara we dilegleg. Luar biasa harengheng ieu agan kumaha ieu? wah sakitu bot tadina wala dia bola tamtama semata disiapkeun ngan kulantaran ieu raya sipi loba wah nu dagang pagaliwota kene pagawi wota yakin ieu bakal aya pengorban ramat kamali ieu kukituna panuhun kan akang mah mugia tiasa nyalametkeun Kangjeng Rama Prabu anu aya di lebet karaton kalian pangwangunan paling itu wayahna dokumen-dokumen negara anu kena disalamatkeun langkung ti payun siap Dimas maka pasukan sanak naging ulah waka ngaluarkeun tembakan-tembakan beli nyasar kana tetua dosa siap akang ayeuna bakal ngalaksanakeun pajen pot dengeru Sawios anu di dieu ya. Soak mimilu maka. wah kilo kadinya mah Najis teh nge bebarengan jeung jelema kitu. sebulan ge pegang Kang Saminggu we moal teu rag-rag ya jantung aing. Janten ieu teh buta teh teu uninga ti tadi nanti mana-manana. ya Teu puguh jujutanana bulan. ya yo pecung hua bae Gan ya agan parantos uninga teh acan. naon Abdi dongkap ka dieu ya sanes bade ngepung buta da teu terang adu mah terang-terang ti nemewe sih anu lalumpatan gitu bulan. ya Abdi mah diutus ku pun bapak di Madukara aya kejadian kan
Wah, kejadian naon So, kejadian kejadian dahsyat. jadi naon dola atuh harus ya aing mah sok balelo dulu Sok gemper saya tahu. lamun duit pangheula nanya kok Wah, saya tahu karena duit mah awas. Wah. Di juru panggung. kejadian naon ulah ai abdi mah tos tilu dinten kulan di Madukara teh ai kawit mah abdi teh ngabantun biasa we hasil malawija daun gedang daun sampe kacang panjang terong surawung Surawu, da kaseneng kalanep dunungan kulan lalap-lalapan. Pamo Gusti Subadra Gusti Sirikani da diseupan teh geuning daun gedang sareng daun sampe teh Teh aduh meningaliman tuang anu kacida mah daun ceuli boleh ya eta omongan wae. Eta hirup teh kan piomongan tah anu kacida ngeunah mah daun pulus keser bojong Amu ingat. Yang di Baredo kudunungan masih eta mah. tuluy Kita capek. ai si horeng dunungan teh ngangkir lingih putrana Raden Abimanyu saha teh Gusti Arjuna ya pangna diangkir ku ramana teh Juragan Abimanyu teh bade ditikahkeun ka saha ka putri Raja Astina ka Dewi Lesminingpuri wayahna daek teh daek maneh teh manyu dek dikawinkeun sabab keturunan maneh bakal jadi raja di negara Astina kira kitu kasusna mah ulan mu ku Juragan Abimanyu teh ditolak Tolak. atuh ku ayana ditolak teh ku Juragan Abimanyu Juragan Arjuna ngamuk Juragan Arjuna teh kurang ajar cenah sia ngasih dipulang sengit aing teh nyaah goblok oh iya paman Arjuna nyebut goblok heubina kamun urang gitu Dirinya geus katara teh mah. montong nitah batur atau Kamu geus ngawakilkeun. aya dek ku sorangan mah ongkoh nitah ongkoh ngecebrak Aku ngawakilkeun. da ngagokan teh teh kuring era Nya engko diwakilkeun. mun eueuh kakompakan hirup teh ngambek karembut proyekna ku aing ngamuk kakara ngadengekeun si dawala ambek da usia teh ambek aing tara ngalawan sok nyaan sia teh mah Sok luas ya teh mah. dilahirkeunna bulan Sapar sia teh mah tak kitu kulan jadi si Abimanyu teh dikawinkeun somohon ka Lesminingpuri putri Raja Astina alus si Abimanyu nolak Eta geuning. Dilahirkeun pangna sae denge eta teh musuh ngaran-ngaran jelema ngewa begitu dah bahkan neangan rupa-rupa sarap pikeun ngalah nyawa urang da ku abdi ge kitu disarek abdi ge wah hormat teh ulah diterima nya di abdi ge aya rana kawin lah tong lila teuing 4 poe serahkeun deui we nya nyerahkeun teu bae ku SMS nyerahkeun nama nya nah ulah sok nyeri awewe ceng tuluy nah eta mah Juragan Arjuna kulan ceun ditolak ku putrana teh tuh teu make sia teh lain teu sangka sia Lamun ieu nya sia Ieu rame jejep tuh. teu sangka nu asih dipulangkeun deui pulang sengit. nu asih dipulang sengit aing teh nyaah ka sia teh nah sia teh teu ngaguk aing saha teh Juragan Arjuna Abimanyu Di Jawa, bolotot aing di jiwaan yep. Ai merong. sudah mengajiwaan Ai merong kadunungan. da eta dorakati aing ge mesat pusaka cat
panyiar tali luma waduh tetet deui Murwa goblok teh mah Murwa di Podaran sia ku aing 400 di kitu tah Dik di kumaha? dek dincos Jadi manis ya. pun bapak ngagajeleng bari ngajerit agan aya anak Amuing. Bapak maneh gitu. semohon nyanyikeun atuh waduh aya anak nun dok bisa aduh aya anak nun teu surup Numpang atuh. nah Aisyah turunan saha Turun asa eta ngomong teh bekas Sumang. cek abdi oge Hari gamelan minum disurupkeun gitu. kabina-bina teuing sia teh abi manyu agan saur pun bapak atuh ngabarerang pun bapak diciduhan dikepret Bapak maneh samohon montong pipiluan cenah sia badran aya si genut sia si buheukeun Si Kamuy. si budayut leuheung lamun boga anak saroleh mah Sakit ngucika sakitu rada gelo teh da asa henteu ngomong gitu bapak aing asa teh nyarios kitu anu ya. Cekan anu gelo mah. da aing teh torek ya atuh eta mah ngagajeleng juragan Arjuna ngudag juragan Abimanyu tuka kumaha nasibna juragan Abimanyu ayeuna diudak-udak bade ditandasa Wah, iya ya. Paman Arjuna samongon cing agan kumaha ieu tulungan Bisi nemeukeun Raja cek Pati. bapak maneh kumaha? saur pun bapak jang ini katu laporan ke juragan Gatot Kaca Nya. upami kejadian juragan Abimanyu ditandasa kejadian Rajapati tewak Arjuna tebongkeun hukum ke masyarakat ieu teh negara hukum Pengkahalangan sepeda bapak. sanajan bari jeung peranahna paman salah tuntut sabab hukum ulah ciet kanu hideung ulah penting kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapak teu sanak teu keluarga teu mang teu alot teu sobat-sobat acan salah tuntut Capetan gitu ya. asa teu ngomong tutut tungtut apaan teu tungtut apa naon ai meuleum garing teuing tungtut tutung Belum badot cenah toin. tutung mah pemajikan wa uken titing teu mah tuh Ting atuh. Jauh-jauh atuh. Jauh ah. Hayu urang teangan Abimanyu ngan urang tewak heula ieu buta juragan Gatot Kaca juragan Antarja sareuneuk saiga teh teh mah Nya hade rai ombak raka. rai raka Kayung Yun. Kewas. Kayung Yun adi juragan Gatot Kaca sopanna eta kan jadi lanceuk Allah. nah aya sia ka aing Kakarek oga kabogoh ge joli lembut. homo aing basa katipu ku sia Katipu kumaha ya ka? nepi ka ayeuna dendam nama aing Nyeri hate teh. Kai katipu naon ya ka? Kedah naon jeung si dawala ngomong ka aing Mau nyarios kumaha? hayang duit cenah ka aing hayang teu beunghar. hayang Hayang beunghar dadakan. hayang beunghar dadakan hayang Oh. cenah ayeuna teh Cina keur ngabutuhkeun bueuk hiji teh geus dicawar 100.000 saminggu tak aing ngapeuting kala bueuk 100 menang tilu Tilu kan? sidik 300.000 300 juta ke 100 juta hiji cenah ditawarna Nya. aing geus kumpul eta bueukna dola cing teh ieu teh geus kumpul euy bueuk teh kasaha Cina mana nu ngajual mah ditempo ku manehna bueukna teh da lain bueuk kieu cenah anu sipit panona aing eta mah ambek da balalo. iya kitu teh ka aing Di mana ya buak sih? oh ada jeung nyana wajah tanpa dosa sia teh Kalancet pengen kue. ayeuna urang pertikeun juragan Antarja dewek Wah. juragan Gatot Kaca si lain Nya. Beres. Si
Sing siga kayaknya. ti mimiti gedut nepi ka sora urang pertikeun Seperti ke sing jiga. sapertina Sing siga. Duh, hu. Dimas cek saha antarja cek antarja cek kuring cek siling teh bisa ngegerem Sok, latihan heula. meuni eueuh sora piduiteun sia Eueuh suara seni. sok turutan aing sok gedean basna Sing agem. kurang tanaga teteh sok gedean saeutik deui lah hampir saeutik deui teh nah panuli teuing daek sakitu heug teu kajeun ah Kan bae atuh teh ada sarua. mertikeun ieu mah Kan bae teh sarua ge da moal sarua atuh da beda kelak. sebeuh teuing sate teh sate Penting sate marangi teh. Wah, lin. Hu. Dimas ieu karaton ieu pusir daya di awut-awut aya naon teu aya nanaon Ngajaki atuh. teu janten artos atuh Media wawancara. diungna kan keur pipah Lumayan. ari pipa teh paragi ngenyot naon ngenyot susu Ngejot udun. Terkadang nganggo pipa. Susu mah teu kudu. aya nu kieu ini mah nya saha sampean ulah Gatot Kaca ya ieu lanceuk na Abimanyu ieu di mana si Abimanyu ayeuna yo Maya anjing Abimanyu jadi goreng patut apaan pieu ti bebeut aneh jelema teh jiga cikur Ya ada mati iya jiga jahe Cileng mau dilahirkeunana lain tinu biasa lain. tina naon aing tina bujur Wah, nyeri eta mah Jep. jadi bilatungeun sia mah ini gede aing anjing lanceukna Abimanyu sok geura lah nyaba tapi sing harapan heula Gatot Kaca benar ya dinu lega Nah, Kang beres. Rame ieu mah. dia Sok sabarkeun ai wani mah. mau ngejat aing oge sia aing aneh rupana nya euy Asa teh parok jeung batur. ini Sigana percis receh teh bengolan. jiga duit kencing sia teh iya juga duit soeh cia aing duit soeh rangsak sia mah ngaranna saha sia aing heeh Dedi Mulyadi Ada. Bapak Bupati Dedi Yur Mulyadi mah kasep sia teh nah kieu buntelu apaan keur nyamur nyumput buni dewek teh dina jublag naonana si Abimanyu sia dewek guruna nah ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak tu balik saha sia ngaran eyang subur Ai penaik nama saru. aduh anu pamajikanana 8 Ya. eta teh kumaha ngaturna heesna mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe ieu 8 kumaha apa nu sia penting mah 2an goblok ya cekekan aing moal lesot deui sia katutup lawang napas ya Usik-usiknya. osik sia ye anjir Wah, bisa anu timbanganana hebat euy ya tukang ulin juga namanya. punya we tanaga keur ka dieu dikiteukeun we koe Digelakeun. Tukang uli. weta wit ya
woi Beda. anjir berat euy Beda. Weyan. berat beratnya heuh woi eta wonya lingas euy Tukang gulir. Letik. lingas teh si goblok woi Beres. aduh anjing aing beungeut kana tai muning hakan sakalian kumaha teh mimiti aku mah teh nah kumaha teh kajadian anak Ya. kuring jadi teu apal ye ulah naleukeum atuh nyariungan teh jadi busrat basah saya politik adu domba teh jang Dipidaan kapangaruhan dulungan urang politik dipidaan NK. ya teh kahayangna musuh kieu teh dah Benar. supaya bapak jeung anak dordar ya ada para saya anu jadi udagan lawan teh ieu kalihna teh nyaeta juragan Abimanyu rek ditikahkeun bayangkeun ka saha nah ka saha teh teu kadenge Kayu ting-ting. bila aku teu ka heuh aya ka kupingna mah ayu ting-ting cenah Sarua jeung abdi. bila aku teu kadangu Wak. Kemaya ting-ting. ai putra Suyudana teh awewe teh saha ngaranna teh Si, oh nya saha Agnes Ujung kami jauh-jauh. telepat mah cenah Saha putra Suyudana mah Omas oh mas batu akang jauh aya Omas mah anak si Tukul wah sejauh-jauh nah itu rada sarima oh sejarahna jadi juragan Abimanyu nolak ditikahkeun kalinya teh jadi ai juragan Abimanyu maninga kacamata teh make kacamata politik Benar. ai juragan Arjuna mah deulengke ka hareupna cenah bakal jadi Benghar. raja bakal jadi beunghar cerah masa depan Masa depan. tayet bapak jeung anak beda paham tak ku kitu najang matak dewek ngahalangan teh bisi kajadian juragan Abimanyu ditandasa heuh geuning di udag-udag eta teh heueuh eta jelema apa Jadi Rajapati. mangkaning di alun-alun teh loba jelema wah tuh katana Wartawan kan. juragan Abimanyu lumpat sakalumpat lampet di udag-udag ku juragan Arjuna modar sia aing kurang ajar walah timul omong jelema rupa-rupa TTK reaksi setiap aya aksi pasti aya reaksi ayah eta omong jelema bapak kumaha TTK naon pangna Abimanyu di udag-udag dek dipaehan wah cing eta kumaha cenah Abimanyu Dahar. ngadahar duit naon teh bansos abang ngomong jelema rupa-rupa Oh, bener nah. bansos aya deui nu nyaritakeun Abimanyu ngakan duit proyek sasak can diaguskeun duh eta teh Rupa-rupa. aya deui anu ngomong eta cenah jalan ka Cibungur ruksak cenah dihakan ku Abimanyu duitna Itu cenah. omong jelema teh rupa-rupa rupa-rupa omong jelema Pak Malum tinu ngewa. barung jeung nu demo ena buruh nya burukan teh Sadunia. hari buruh teh ka anu peleuwih parah mah eta juragan Abimanyu ngareuneuhan cenah lain aya wae eta omongan jelema Kacida pisan. Anu paling ruksak teh bener teh. juragan Abimanyu mah teh ceureum nyata rupa-rupa omong jelema nyata kitu cilaka deulejang itu juragan Abimanyu di udag-udag lucu Kumaha. wartawan sing jerepret poe isuk bakal ngajeblak dina surat kabar Kaning si comel eta mah. wayahna Pak dina lebah dia kudu kumaha salametkeun cing lah nyangakeun ka bapak supaya salamet nya ai sepuh malah nya gok Dompet tuh. nya da abdi mah ridho keneh bapak nu maot tibatan batur bakal doakeun panjang umur ka bapak teh si panjang umur gitu kalau tuturkeun ku si laing tuturkeun atawa bebeja ka juragan Gatot Kaca lamun nepi ka kajadian juragan Arjuna nandasa juragan Abimanyu tewak ulah asa-asa tebongkeun hukum
hukum nu sabenerna tingalikeun hukum ka masyarakat nu sabenerna tah kitu bener ari hukum ulah dumeh pejabat salah teh salamet we geuning loba duit keur nyogok kitu kan nya da dia hukum teh kitu dibui ngan ukur mimingguan geuning mingguan mintul di pangbuyan oge digeunahkeun nya teu cara tatangga kuring maling kersen teu pira dikumaha kan nah ada digunyang ganying we teu pira boga motor bodong eueuh suratan ditewak diganggayong aya ditebus mah dibikeun cokot deui teteh nya kitu jeung kitu we nya kitu we teteh Karena letik mah kitu dah kan atuh. di mana teteh di Tumaritis deh kecandaksian oh berarti kurang gaul berarti kurang batok teteh nu mata kudu rek mucu baca oge kurang batok dari jelema mah hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampe eta basales HP atuh tape di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae boga dulungan teh guru SD garwana teteh enjing-enjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping ke mana karep si horeng aya nu nyawangkeun dulungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget nah ka atuh lain minta tulung ka jerit minta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh cek bibi oke isukna ditawaran dewe ku bibi teh berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng marukana naha jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah spektakuler jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah gereyem nilem marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bageur sabibieun silaka doraka na bibi madanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya disebut oge bibi mah sampah masyarakat yeuh kacikoneng ngaliwat bibi mah sedih eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi ai ngaliwat bibi teh moru kana cingkar ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat tah mimiti diperkosa teh ku eta
ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng hade neng keuneh ku bibi sila kadorakan mah neng mah entong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing sarolehah atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi ajar ketenana moal lila cenah kitu hampura bibi maneng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah neng kade sing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga lara tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kungsi ngagetrik-getrik bibi mah heula tepira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah nugi kakak alaman kuneng mah umat percanten salira mah parantos pinuh kuridikan rohani jeung jasmani aswatama kaulah geus nepi sampurasun sang panita aduh neng bibi mah aya tamu nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan hapunten sakali deui ih sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikeun saeunaon ieu teh reuwas kaula teh sateu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres para tas uning ajen mang dorna paranton terus jadi tak kasohor mang apa cari jadi haji tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh oh eta teh putra pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hijina aswatama ngaranna wadalna Senen hobina mancing sakapeung sok ngadu japati sakali-kali nyaeta sok adan di masjid ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun mana awewena teh awewena mana acan rupina tak mang teh gaduh anak teh gering teu damang naon ari udurna teh sanes kanker sanes liper tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara katarik birahi kapentang asmara gama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak bade dipetik manawi geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna dilaningrum leres cocok wartosna
eta nila ningrum teh tacan aya can gaduh salaki ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansan di dieu nya ai nila kancana teh mah leres kade eta Dewi nila ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si kaep nya ge leutik bangor teh jelema teh maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang di Awanga di Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak itu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge mung di dieu mah teh acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya teu acan dan di ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge suata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salila engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur pada disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh ai nya arnetnya tos digentos kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaekeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah enggal we mah kaula mah bagja wae nanging daya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kana ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna teu hade ngadu-ngadu laras daai pun anak mah teu kedah ditaros deui aya kararasnya di jalan digabrug itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja gitu ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anak nah beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrongkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra Nyai ngahaturkeun samah maktos ama lain lila ningrum nyi embeb tuh cilaka aing yeuh cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh mana sia teh nah kabeda-beda teh ngasuat teh aduh batalkeun sia batalkeun era aing era darso ge moal daekeun oh ya wa suata aduh ampun teh lah mata deh si banget heula cek aing oge isuk-isuk teh belegug nepi kaki tu bebeng mah tong bor maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh teh mah ieu teh geulis amat teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng doma bade milarian tanah keur kanang doma mang teh kitu mah gaduh petet ti Haji Nugraha nya
anak si cantik pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ka Haji Apoera mang teh jukut tak itu sanes pada ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing Tadi mah babalagonya. Mata teh atuh sarkapep. Nah, kabina-bina teuing aing. Jadi wayahna Nyai encan entar kesepuh. Nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha? Mangga. Rino mangga bujeng hingga dianjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga. Anu mana pisalakieun teh? Tah, sanes Nyai sanes hampura. Deudeuh teh mah. Hai. Aswata mah kumaha teh ge? Cek aing oge sia teh blok. Hai. Kabina-bina teh sia dook. Aduh. Jadi geningan aing geus jonghok majeng Nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal Nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make pekah oge atuh ieu kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teh kumaha Gusti ye atuh ka itu meureun teu ditarima Nyai. Menekat Citarum. Teng teuingeun dek ngaramet teh we di Pak Haji Apo. Meninggal remis gitu. Kitu geuning. Kawiwirang kolot sia teh Aswata mah nepi ka kitu. Lain panon teh nya. Eta buka hayang teh. Teu mungkin. Mending bikai eta mah. Ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun. Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku Tamat cangkeul. tamah cangkeul Bisa nyalendorkeun. Atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ka nya teu ku anakna ku bapana ampe ke ku sia ka nya kawin minat teuing Bope kumana ieu. tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya Kene mas kawin tidak. atuh bari ngantosan itu tuangeun tekedah kebantun mang oge dikasih beuleun pisan sia Aswata mah ampun da keukuh wae teh kulan Aswata mah teh bari ngalamar nanging nya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh mah heureui are sugan teh lain ngaheureuyah teh si goblok geuning buktina mah putri nama geulis cocongik panita gejul teh tah dilejokeun bibijilkeun eta nu kemu ngahina luar biasa ka urang astina ngapremeh ngaja aing memawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit mere nu dewok dengeun aing kasinggung aing ale aing kana makan ewak manusia model gitu geuning bukti nama geulis ya anak teh ada kaula teh can tamat atuh ngomong teh ieu modar ujung cing parolotot Kata ngabobodo. ngahina anjeun ka kaum ibu biji teh ti saha sampean wah ya ngahina pasar rasa penyuk ulah nafsu teuing atuh tenggelan nepi ka tarariis gitu acan goblok tenggelan aing mereureuy teu ayeuna ditampiling pake tos ya utak getih tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah sebalik kanan maneh buktina mana teu ngalawan
ya jika na punah taku hiji ge punah ku hiji ge kamana karep yang ngomong teh kawaslin panita manya tenggelan 11 kudu punah ku hiji cing balik ngitung teh euy cing balik ngitung teh euy 10 deui tunggakna. Oh jadi kedah dipunahan. Iya, balik ngaran sampean. Paduli. Oh turunan tadi itu nak kerja terayuna. Kudu jangan pasal. Montong ada ruas goblok. Marukana mau ada indeksian sanajan mana bisa ngukir langit. Ngapa beda? Aing mau ngejar satu yang biasa gede. Oh, turunan. Montong ada ruas ya goblok. Oh turunan aing tidak pasal juga itu. Iya lompat tas si goblok marukana meureun si maing deh si marahaya sieun euy hayang ya howe aing mah deuleu Nepi ka teu euy leuting ngomora nepi ka kolot eta euy kalakuan era-eranya naon teh radio naon aya nu ngomong di bulan itu segitu bageurna nyieun kaonaran di saban tempat di zaman Atmaja Cikebar cing sia teh bakal modal ge tampola jiga batur mah salat sameang rajeun ka masjid sia menyokot sajadah di zaman nama Atmaja Cikebar gitu naon teh teu parasea gitu nu hajat meureun jadi wake jeung nyieun kaonaran di padepokan deuleu urang padepokan teh tukang usik tukang silat kabeh deuleu ulah nganggap enteng euy nya rupa saya juga nama pisah hanya pisah karunya di bola mana teh hayang aing maribut jeung nu gede sungut teh sing harepan deuleu aing goblok panita neluh kain ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngapeledak kana hulu aing moal mati panita moal deuleu ngan lieur seutik goblok euy ninggal kana hulu euy ninggal kana hulu euy nganggap nu lain-lain ka padepokan talung galong geng warjit diomongkeun aing dalaya eta nepi ka kitu neluh aing goblok kabeh euy anu neungel kana hulu aing teh sia aing goblok sia marukana aing dek sieuneuan meureun sok aya jalan goblok hulu aing lintot kumaha lamun beno aing reuneuh goblok ke naon maksudna sia teh ai si lain maka jeung neungel kana hulu aing ai si lain datang ka padepokan arek naon por wajar we lalaki mah ngalamar ka awewe wajar bener wajar bener sarupa gitu rupa eta tapi eta ditarima henteu bogoheun awewe teu ka asuata mah anak dorna teh teuing heeh aing ngalamar ka nu geulis ngan ti ditu mere langsung mere demong panteungeuna aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah aduh bobong gitu mah sarua musuh lakal ulah ngahina hade goreng ti Allah nu bapang nu ceking nu geulis anu pagek le tarimakeun ku si laing da setan selera aing mulai nu kitu dulu salarea ge kitu ai selera mah hayang ka nu geulis hayang ka nu beunghar ka anak-anak
tapi diparengkeun ku Allah jodona kanu eueuh cangkengan tampi dengekeun ku sia kebeungeut tapi kasarupa jeung aing damlek teh aduh jiga lain akal ya si laing pipilueun kana urusan dewek lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Cit Rayuda saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa Di antarana bisa karate, judo, tinju, yusu, silat, kakara, gelut jeung aing. isup ngadu Lain seuri nganggap enteng ka urang dia nganggap eueuh pangabisa dah awak bajigrag kitu mah eueuh tipe silat eueuh mau nyatu teuing hayang dibuktikan lamun sia bisa silat buktoskeun sabab dina silat mah deuleu tina gerak-gerik oge geus kaciri tina rina tina rengkak paripola kuda-kuda buktoskeun deukeun ku sia sok leuleuh aing harinya mah sia tukang silat sok buktikeun kanyuta kacabak euy aduh cing kagentos anu melipat ganda tilas karugelan ieu dugi kadiayakeun hiburan wayang golek teh saeutik bayarannya ka dalang teh wah katenan atuh nya ge geus kolot ke hayang mahal we geuning nya balai we geuningan seueur nu manggil Kang heeh beuki kolot teh kalah beuki mahal kalah ka beuki mahal leuheung lamun aya tanagaan mah da eueuh sakitu eueuh tanaga teh yang mahal we geuningan kunyaah-nyaahna kanu hajat padahal peuting ieu teh dewek teh rek ka Surabaya nya bade naon ke Surabaya ya Kang oh nyeta anu dipikir-pikir dek naon jeung jauh jeung eueuh maksud dulur teu boga mending di dieu ngala duit heuh suka aya keperluan gitu teh Purwakarta leuwih maju enanya oh langsung pesat jalan kemana-mana pesat maju harap di hotmik hot mic we heeh Papa hot mic da pugu bapak bupati lagi pade di bupati na ge nonoman keneh mau kaset merhati Bapak Haji Dedi Mulyadi meratoskeun ka masyarakat nya ngaheulakeun keur kepentingan masyarakat negara kepentingan umum mau jadi gubernur ke banyak pemimpin kita nyaah karena seni insyaallah insyaallah orang dukung orang masyarakat kapayun mah insyaallah alah didenge-denge teh hareng-heng kudu dengean ayeuna di luhur pajejet kudu duluan pake wuh bancang pake wuh kacau balau nu teu eureun gini urusan eueuh nu anggeus dek anggeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat nu dipariksa garong bayangkeun ku sia sok da moal beres-beres geus banyak picacapekeun ya sudah banyak piomongan padahal saeutik kuncina mah naon kuncina reformasi re itu kembali formasi ke asal jadi balik back to basic kembali ke semula nya bener lamun ceuk bahasa Arab makana ala makani lamun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu bener kebo diponcit kebo boleh pakai tangan ceuk situkul kembali ke laptop jadi kembali karena Quran jeung sunnah Rasul bener kembali karena republik re itu kembali publik umum oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat ieu mah dari rakyat oleh rakyat keur manehna we seseubeuna mah barung hak beteungna ning dibuih tungtungna mah setan teh nah ngomong teh ka mana karep atuh kumaha mun aya nu newak
tewak aing mung penglineuk lamun ditewak hukuman ayeuna mah dipaehan tuluy diduruk gampang kai loba nyieun deui we aing mah tapi dipikir naon cenah cepot mun wanian-wanian teuing apan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat buktikeun tong geuning aya jadi pamimpin mah menta ka rakyat minta dipilih kadang-kadang bager sok nah lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk gitu tapi pikir ku sia tapi benar ceuk aing oge datang ke kampung-kampung geuning baligo pagede-gede ngadak-ngadak bager jeung arangah erengeh ngajak seuri sok mere 50.000 pilih kuring tah dina waktuna nu milihna dibelegug kumaha ajeun daek milih mere duit 50.000 dua poe GBA sadar narima duit 50.000 aya sangsara 5 tahun bayangkeun ku sia nya bener 2 jam matak di luar dia ulah saling salahkeun salah kabeh we mah ulah saling tuduh sarana ge salah nya bener resok ceuk kolot baheula cenah ke di mana aya satria piningit wah eta lain di mana cicingna budak angon kakara bakal panggih jeung kasuburan kamakmuran hartina budak angon teh pinuh ku gawe bobolokot ku gawe kaangon dirina ku didikan rohani jeung jasmani kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmani eta satria pining hartina naon negarawan politikus anu bener-bener apa ieu mah kadang-kadang geura teu nyaho di naon-naon oge hayang jadi anggota DPR bari pangabecus eueuh da orientasina kana kakawasaan kana kadudukan dek kadon usaha kaituna naon tega ngahalalkeun kana sagrupa cara eta teh bener aing anu kegencet nu leutik we digunyaganyi salah saha tuh maka dipilih salah urang keneh paduli teuing aing moal anu kasinggung gitu eta paur anu kasinggung paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing bae bener Kang kitu tah nya bener Kang alah ayeuna mah tiada hari tanpa macet gini nya di kota-kota teh betul Kang pajarkeun teh cenah miskin negara teh baru ka mobil jelema teh baru ka mobil komo motor mah teu kawa bilang lah ngalobaan geuning motor mah komo kawa siraru geuning isuk-isuk lobakana motor jeung siraru teh baleungar mara raju puguh jeung siraru ge loba keneh motor grapek pikir ku sileing nya bener Kang di mana sangsarana di mana letak geus baleungar geus mara raju ayeuna mah raju kari nyukurkeun tinggal tina asa mikir jelema mah mikir kumari tinggal aya kadaek tingali geuning piraanan dagang sate di tiiran daging apan ayeuna beunghar sate marangi teh sate marangi pajejel unggal poe nu tuang jadang teh luar biasa eta kitu usaha teh nu berhasil dan mikir nya Kang adaptasi jeung kemajuan zaman bisa ngigelan zaman kitu urang harus bisa ngajawab tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa karya-karya anu terpuji sing nepi ka berhasil pan betul nya pada leunghar alhamdulillah model aing harita naon Kang dek ngawayang ka Cikampek ka Cikampek Kang jam genep di Bandung keneh da macet macet aya keur memacet tamah mobil mogok di Padalarang mobil Akang mobil dewek wah supir dicarekan ku aing
ini pariksa heula segala rupana. Wah dikitu-dikit teh hirup eta mobil. Diganti busi gitu. Sedangkan waktu nyedek geus setengah 7 kulantaran dewek reuwas sebenarnya aya ngaran-ngaran reuwas mah jeung hayang ngising hayang kiih. Sagala nu Harita teh kawalungan aing teh kalebak. sagala karasa geunya. Can nepi keneh geus ngaburusut kana calana. Oh, atuh calana teh calana kolor teh dipiceun. Nya. Ada bau ongkoh. Heeh. Ngan untung si waduk teh tadi calana kolor numpukna teh. Ah piceun we. Teu di kolor aing teh. Aing dek diasupkeun calana panjang. Kakenyang dikucokor sakuna teh borosot teh disoek. Katur Itu salah Batutu makanya ieu lah nyedek waktu. Wah begat bus we aing teh. Oh, bos kan. Anu jurusan Cikampek ti Padalarang aya dina bus deui tong boro nu diuk nu nangtung ge pas sedek. Loba keur bapoe Sabtu. Heeh. Ngan untung dina bus mah aya pamuntangan gitu nya. Aya di luhur. Dewe geuning aya di rem cing beletuk sirah teh kana sirah batur. Kahareup Aya di gas ka tukang ngabeletukna teh. ada yagdak. Hanya tanda teh semplek dijak semplak. Gitu salah Keur mah kitu kaayaanana di tukangan aing copet deh. Eta copet aya wae. Aing direret awewe copetna teh. Amuing. Jo sulusup pe kana saku aing. Teu nyaho saku aing teh pan soek. Jo kep pe kana bobogaan aing. Ngomong eta copet nah cenah HP teh hipu. Tata kebonu SMS Jeung HP teh ngarenghap. Baca teh ngarenghap cenah. Kudu dikenyetkeun ku aing. Wah, ku aing didengkeke kokon copet eta. Aduh, Beunang sia copet. Sok sia. Meuneun dicorowokeun ku aing copet. Hah? Abe pada neungeulan sok sia mending cook. Nya meunang meuri nyoo, meuri euy. Aing teh puguh we nepi ka Cikampek teh kieu we peureum beunta. Alah ampun.